Tingali nang bule geus bisa dirubuhkeun, harita jirim Mbah Balaganjur balik deui ka asal dina kaya normal. Kiraga baya nu ngabandungan kana lumangsuna kajadian, harita datang nyampeurkeun ka tempat Mbah Balaganjur, sanggeusna leukeut terus nyarita. Kang Ganjur, memang hebat sinang bule bisa diungkulan. Malah manehna teu bisa ngagunakeun kakuatan puncakna. Dah, kumaha ieu nang bule? Na urang parenan bae sakalian, Kang Ganjur. Teu sangka duh, Kang Ganjur. Ieu sakali deui sinang bule nah urang parenan bae sakalian. Kayan sinang bule geus kapaehan. Jadi mending dicokot heula we cupu astawarnana. Oh kitu. Ya atuh sia teh. Cokot heula we cupu astawarna unapa pageuh dina dada kencana. Mun geus kitu pek bae bisa dek dipaenan mah ku si laing. Tapi naon deui saing teh. Jadi bingung oge ye. Bingung kumaha gaya ya bingung we ya sabab ragaya mah geus cobaan nyokot eta cupu nu semustika teh tetep teu bisa jadi gitu. Alah nyerinkeun we ka Kang Ganjur kumaha carana supaya cupu astawarna teh bisa leupas tina dada kencana nang bule. Si laing mah hayang ngeunah nawungkul ragaya. Geus puguh ngungkulan nang bule. Ayeuna bagian nyokot cupuna oge kudu ku dewek deui nya. Si laing mah kurang ajar ragaya. Anu reksakeun wungkul we ka aing teh. Jadi si laing mah hayang narima beres wae nya. Duh, mun segerain ka adi. Sadu dewek make kudu nulungan deuleu. Manggeus ku dewek rek dicokot eta cupu astawana teh. Haring. Harita Mbah Balaganjur jeung Kiraga Baya muru ka tempat rubuhna nang bule. Bari merhatikeun nang bule anu ngagoler dina kaayaan teh inget ti bumi alam. Harita kadenge Kirabaya keur cumarita ditujukeun ka Mbah Balaganjur anu jadi lanceukna. Jadi kumaha ceuk Kang Ganjur ieu? Nah geus yakin bakal mampu Kang Ganjur nyokot cupu astawarna teh. Kade Kang ulah cepikeun ka gagal Kang. Omat Kang jadi si laing teu percaya ka dewek teu percaya sieun teh kana kamampuan dewek gaya. Nyokot cupu astawarna nu napal pageuh dina dadanang bule memang teu gampang deuleu sia teh. Dewek ge kudu ngagunakeun kakuatan batin jeung ilmu kakuatan gaib. Anu matak moal aya nu mampu nyokot eta cupu lamun lain ku dewek. Ya ragaya percaya sapinuna lah kana kakuatan batin jeung kakuatan gaib anu kacangking ku Kang Ganjur. Cupu astawarna pasti bakal dicokot ku Kang Ganjur Kang. Jadi mah asina teu bisa Kang teu mampu. Saterusna mah Balaganjur deku. Digigireun nang bule anu ngaguler. Terus musrikeun paneutepna kelebah dada kencana nang bule. Katingali harita Mbah Balaganjur ngangkat leungeun katuhna ka luhur, bari musrikeun kakuatan batina, bari jeung dibarengan ku ngarapal ilmu gaib. Leungeun katuhu Mbah Balaganjur nu diangkat ka luhur katingali ngageleter. Saterusna leungeun katuhuna diantelkeun kana dada kencanang bule.
bari terus nyalita. Lah bisa memeh Mbah Balaganjur engkeun Kirabaya aya nu nyalita harita geus kapilaan ku si Rawing anu kedalisan. Wage hakisana nu ayeuna keur ngalakukeun tindakan anu culika ka incu kuring nang bule. Naon sababna culika? Apanya eta cuku astawana teh hak milikna incu kuring. Jadi mun Mbah Balaganjur jeung Kiragabaya hayang ngarebut, artina anjeun duaan teh rampok begal. Sing elawe manya dina tangtungan wujud manusia, tapi ari milampah tindakan nu ingkar tina ajen kamanusiaan, Mbah Balaganjur cengkat nangtung bari merhatikeun si Rawing teu terus nyarita. Ieu nang bule teh incu si Laing he. Jadi mun kitu mah nu adalah si Rawing teh si Laingnya. Tapi si Laing leuwih hade gancang tinggalkeun ieu patempatan Rawing. Si Laing teu kudu pipilueun kana urusan dewek jeung sinang bule. Mun hayang salamet mending gancang nyingkah ti patempatan. Kiragabaya milu nyambungan calitaan anu jelanceukna bari panonna mureleng ka si Rawing terus nyalita. Rawing, lamun si Laing hayang salamet gancang nyingkah sa Rawing. Sababun si Laing boga karep hayang nulungan sinang bule, mangka si Laing bakal balik ngaran deuleu. Dina waktu katukang mangsa si Laing makalangan di dunia kajawaraan. Ceuk beja tatan aya jago jeung jawara anu mampu mapakan acin pangati si Laing. Tapi keur Kiragabaya, si Laing geus unur di dunia kajawaraan, hartina kamampuan si Laing eueuh nanaonan ke dewek mah. Tapi lamun si Laing keukeu aya di dieu, mangka dewek anu bakal ngalakukeun tindakan Rawing. Si Rawing ngabagikeun paneteupna ka Mbah Balaganjur jeung Kiragabaya. Dina sikapna anu tetep tenang, harita si Rawing terus nyarita. Apalhan kuring mah boga rasa jeung rumah salur. Yen ayana rundayan katurunan teh guayana keresa jeung pangaresana anu maha kawasa. Ngaliwatan cukang lantaran indung jeung bapak gitu. Urang gelar ka alam pawenangan lantaran ayana katurunan teh kumurahna Gusti Nu Maha Suci. Mangka kuring ngarasanya ka diri jeung katurunanana. Kuaina kitu apanan wajar. Jeung dina tempatna we mun kuring ngabela jeung ngabantu anu jadi incuna. Kiragabaya ngarelet ka Mbah Balaganjur bari nyalita. Kang Ajur, idinan ragaya pikeun ngalakukeun tindakan ka si Rawing. Jadi penasaran hayang buktikeun kakuatan si Rawing. Bet asapira ku ragaya teu mampu ngungkulan acen pangasil si Rawing. Mbah Balaganjur harita terus ngajawab. Si Rawing kudu hati-hati ragaya. Untung nganggap enteng ka si Rawing si Rawing. Sabab seketaran batin dewek mah si Rawing geus tepi kana puncak elmuna euy. Tapi bisi si Laing ngarasa penasaran mah dina naon. Gunakeun sakabeh kakuatan jeung kemampuan si Laing. Oh, asugan we bener mampu ngungkulan si Rawing. Kiragabaya maju dua lengkah terus bancukeun tangtunganana.
netep seukeut ka si Rawing baitus nyarita. Rawing, dewe geus lila nyidem kapanasaran hayang ngajajal ajen pangarti si Laing. Jadi mun si Laing hayang nulungan sinang bule, mangka si Laing kudu mampu ngungkulan ajen pangarti dewek jeung Mbah Balaganjur. Tapi lamun sakirana teu mampu, leuwih hade si Laing geura ene Rawing. Si Rawing dina sikap jeung caritaan anu tetep tenang, harita terus ngajawab. Aduh tong aja gandarung kira gaya apanan pangawasan nu aya dina warugana anjeun sarua we jeung pangawasan nu aya dina diri kuring. Artina pangawasa urang duaan teh sarua gitu. Asa ti anu maha kawasa. Apanan awas nu ngancik dina panon asalna teh ti anu maha ningal. Kitu deui denge anu ngancik dina ceuli asa tina maha pangdangu, pon kitu deui ucap anu ngancik dina bibir urang asana apanan tinu maha ngandika. Kitu deui parabot diri nu sejena nu dina diri kuring sarua apanan sabab ti asal murahna Gusti. Jadi rek naon urang make kudu tarung Apanya nu kudu oge urang teh silih pikawelas oge silih pikaasih. Srong Kiragabaya ngawangun pasangan. Bari netep seukeut ka si Rawing terus nyarita. Si Laing montongnya capek anu teu kaharti ku dewek deul sia teh. Si Laing leuwih hade geus haga ciri buktikeun kakuatan jeung kemampuan si Laing dina mangsana adu jajat jeung dewek Sarawing. Apanan ari kuring mah nyaritakeun nu karasa tur aya. Satanyata dina diri urang salerea kitu luhur. Anu bibit mula jadina ti anu nyipta waruga jagat nu maha kawasa. Jeung pangersana murba atawa ngalimpudan ieu alam jeung pangeusina. Kasup urang sare apanan makhluk ciptaanana luhur. Si Laing tong ngabacot kitu patut Sarawing. Leuwih hade tadah ye palajang dewek. Hopa heya. Jurelat culung Kiragabaya majuna rajang. Kakuatan panarajangna anu ngandung tanaga lapisan halita angin samberan panarajangna nembak kana badan lawan. Sedengkeun si Rawing teu ingkah tina tempatna. Waktu panarajang lawan datang si Rawing teu ngalakukeun tindakan naon-naon. Dina jarak kira 2 jengkal panarajang Kiragabaya bakal kenakan anggota badan lawan. Ngadada Kiragabaya kageteun waktu aya getar kakuatan anu kaluar tina badan si Rawing anu ngahantem kana badanna Kiragabaya. Ngajadikeun Kiragabaya ngacalik deui kadorong mulur ka tukang sababaraha lengkah. Saukiuk terus
Kiragabaya ngagero kaget bari awak lamunur sababaraha lengkah. Tapi gancang Kiragabaya ngajaga kaseimbangan badana terus mancukeun di tangtunganana. Kiragabaya bari musirkeun perhatianana kanu jilawan. Harita ngomong dina jero hatena. Edan. Boga kakuatan naon si Rawing. Padahal teu ngelakukeun gerakan naon-naon. Tapi nah aya geter kakuatan anu nganteng ka diri aing. Tepikeun ka aing ngadalik teu kadorong ka tukang. Wah, aing jadi beuki penasaran. Betah sapira aku teu mampu ngukuran ajen pangaltina si Rawing. Kayak kieu mah aing kudu ngagunakeun kakuatan ilmu Saptabrawa. Srog. Kiragabaya saga diri pikeun ngagunakeun ilmu Saptabrawa. Sangeusna musirkeun kakuatan batin jeung ngarapal mantra Kiragabaya. Musirkeun paneuteup ka si Rawing betus nyarita. Hei, Rawing. Si laing canyaho ka deweknya. Anu geus lila makalangan di dunia kajawaran. Wah cilituna dewek make kudu eleh jajaten ku si laing. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun kakuatan ilmu anu bakal mampu ngarubukeun si laing. Sakedeung deui si laing bakal ngarasakeun kakuatan dewek Sarawing. Si Rawing netep ka Kiragabaya dina sikapna anu tenang terus nyarita. Nya eta mah kari kumaha didinya we Kiragabaya. Da sagarupa ti anu maha tunggal anu ngawujud mangrupa ayana kakuatan seuneu angin cai jeung bumi anu mantak manusia teu boga rasa manusia kana pangawasa jeung pangaresaan anu maha tunggal. Sarua teh jeung ingkar kana diri sorangan. Kitu teteh lur. Kitu apanan Kiragabaya? Kiragabaya anu geus saga diri pikeun ngagunakeun ilmu Saptabrawa harita mureleng ka si Rawing bari nyarita. Si laing montong ngomongkeun anu kitu patut wae Rawing. Naon anu teu kaarti oblog sete. Leuwih hade tanah ieu kakuatan ilmu Saptabrawa. Hapa heya. Kiragabaya ngagerakeun leungeun di tempat saterusna cungjeleng aya genep cirim Kiragabaya anu ngajadikeun aya 7 cirim Kiragabaya anu pada majuna rajang babarengan ngahurup si Rawing. Mbah Balaganjur anu ngabandungan kanu mangsungna eta kajadian. Jadi kageteun Mbah Balaganjur teh sabab harita keneh